Cinta Allah tilu rupa. Hiji cinta Allah, cinta datang ka kaedanan geus di mana bae iraha bae pasti ibadah nu nyana resep deuk salat bae deuk puasa bae deuk baca Quran bae deuk zikir bae urusan nyana moal aya waktuna sebab teu kakurung ku bulan beurang jeung peuting waktu. Itulah cinta Allah datang ka kaedanan majnun lillah. Nomor kedua, ku anfusakum wa ahlikum naro, sieun ka neraka mantak ibadah teh. Sebab di neraka teh aya kalajengking neraka, sebab di neraka teh aya kalabang neraka, di neraka teh aya orai neraka, hartina diciptakeun tina seuneu berbagai hewan-hewan nu urang sieun diciptakeun ku Gusti Allah tina seuneu. Sanggup urang ka neraka model kos kitu? Kakaraku kala dunia ge kakaraku kala jengking dunia kakaraku kalabang dunia urang geus sieun komo engke diciptakeun tina seuneu ku anfusakum wa ahlikum nar aya jelema ibadah ka Gusti Allah sieun ka neraka. Nomor kaduana ibadah ka Allah resep kana surga. Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar cek kibahlu kasalametan keur aranjeun kabeh. Assalamualaikum bima sabartum ku sabar di alam dunia, dibere gering sabar jati Allah, dibere sehat sabar jati Allah, hartina pakai ibadah bae ka Gusti Allah, sabar tina maksiat ditinggalkeun, sabar dina taat terus bae. Bima sabartum fani ma uqbadar surga pang bagus tilu rupa bae sakitu hirup teh cinta ka Allah teh. Nomor kahiji cinta ka Allah majnun lillah eta geus hese caritakeunana. Nomor kedua cinta ka Allah teh sieun kana narakana. Nomor katilu ibadah ka Allah, cinta ka Allah resep kana sorgana. Pilih ku Tuan Raja deuk nomor hiji, deuk nomor dua, deuk nomor tilu akur. Nah nu mantap kiai-kiai peuting hararudak eta teh naon? Mungkin resep ka sorga, mungkin sieun ka neraka. Urang milih nu mana? Urang lamun nyaritakeun seputar ahli thariqah Ki Abdul Karim, Kiai Asnawi jeung sajabana eta mah jelema geus lain sambarangan. Jah Ki Abdul Karim apan bisa hibar ti Mekah ka dieu. Ieu ge kadang-kadang hibar. Pernah nyana hibar nurutan si Asnawi set anu ngajepret ragam. Mantak lamun ieu da dibuka pitak loba di dieu urutkeun. Eta bagus tuh caritakeun mantak sembolan Hasanuddin di ziarahan atuh pan lain sabarangan jelema itu Syekh Syarif Hidayatullah misalna eta mah anu majnun lillah dongengna geus maraklum. Ieu bae tingkatan kadua urang mah cinta ka Allah, ibadah ka Allah, sieun ka neraka eta ge geus termasuk. Katilu urang ibadah ka Allah, cinta ka Allah, resep ka sorga. Lamun urang nyaritakeun tentang perjalanan dina ngaji haju datang bae, haju datang bae sebab urangna diuk bae ngaji dongeng makan 15 tahun 20 tahun balik nyanana mah dirinya bae balik berangkat norekat tlak usul wali nyana nama didinya baik. Eta mah metode cara nyaritakeun Jogja ge bisa. Jogja di dia dek jalan mana? Lewat Bandung. Bandung terus ke Banjar, Banjar terus Wangon, di Wangon mampir ngabaso. Teh Jawa jalan datang ke Jogja jelemana di dia berangkat orang coba ke Jogja nya jalana rusak nyalapat ban kempes tunduh deui sanggeusna nya tunduhnya ban kempes duit leungit deui waduh jangda kurang ngeger diuk di sisi jalan datang-datang anu nampiling bae pajar musuhnya aduh suwe jasa aduh ya Allah ya Rabbi eta perjalanan ngaranna
berangkatlah orang naik mobil aduh aki pare geus pare maki klakson teu jalan aju ieu deui pitingna pegat mana peuting poek lampu ieu perjalanan ngendong di mana ngendongna ke hotel kudu mawa duit ka imah batur moal ditarima masjid dikunci aya musola cai anu WC-an ieu perjalanan ngaran coba eta masyaallah barang datang ka Jogja nu dituju ku urang hareueuh tadina gandeg dahar di dinya neuk minta ongkos jang balik di dinya nyanana heueuh imahna dikunci malah amanat di kata tanggana besi aya sahabat ulah diasupkeun waduh suwe ngaran eta kos kitu perjalanan urang ngadenge perjalanan umroh ngeunaheun jasa naik pesawat naik datang ke Mekah terus tawaf terus sa'i terus ke hotel dan lain sebagainya coba laksanakeun datang ke bandara lapar nu mere dahar urang Arabna ndek ngecek paspor urang seserian bae sulit jasa mobil can aya aduh mana lapar mana tunduh perjalanan begitu orang ditaekeun ka mobil pamimpin urangna eueuh uyang aya nama digigireun urang hees bae urang can nyaho jalan nyana hees bae nanyakeun nyana hees bae supir deui kudu dibere bakcis ngaju bakcis tadi bere diliwatkeun ku nyana lain ke Mekah ka Syria terus kita perang mah datang ditembakan bae ku ISIS aduh ieu perjalanan ngaranna eta perjalanan aduh dibalikeun ka Mekah can boga hotel ya pemimpinna eueuh urang kudu nyewa hotel mending mun boga duit eueuh duitna ini kumaha coba hes di handapeun jembatan diburak-balik ku askar ruh ayo coba deh kumaha urang ka Mekah urang ka Masjidil Haram lapar dan lain sebagainya saha nu mimpin tawaf saha nu mimpin perjalanan eta kos kitu perjalanan eta mencan sakumaha ieu mun urang ngalalakonkeun bo aing ieu lalakon kawin jeung Masya luar biasa ya tata dina Masya embungeun ka aing anakna ngadengekeun bungeun ajuk bisa daekeun aing melet Masya daekeun ka abah teh dipelet ku aing ku abah adena daekeun mahal mayarna ge di mana pelet si soka eta perjalanan ngaranna datang ke aya sia teh ya aing capek sebenarnya perjalanan eta geus kitu perjalanan ya Allah ya Rabbi kabeh ge dilaksanakeun mah kabeh boga perjalanan ulah neuleuh buya hasilna kos kitu ulah nyeuleuh almarhum hasilna kos kitu bangun tenang amat ulah neuleuh Gus Dur hasil perjalananana tanyakeun ulah neuleuh Habib Rozak kuntuna ka mana ku ari eta teh loba ngadahar pempe sabenerna tuh kan perjalanan urang lamun nyaritakeun ngaji mah aju datang wae euy jadi wali bae balik bebe ja kauna di imah urang woi aing geus jadi wali cekeun tadi ngaji perjalananana insyaallah mantap klasifikasi tetep bae tuh kueri masantren geus masantren pinuh ku ilmu syariat dek ngalaksanakeun ilmu syariat melalui jalur khusus nu tadina salat biasa bae ku ari mah hayang salat nu bener-bener salat kangjeng nyarita sallu kama raaitumuni usolli urang mangan ngabahas teh gerak-gerik kangjeng Rasul be tingali salat kaula tuturkeun gerak nangtungna kieu rukuna kieu sujudna kieu itidalna kieu nempi ka dinya kunaon atuh teu dibahas jerona khusus maka perjalanan khusus
Anjing Nabi mah di mana-mana aya bingung urusan dunia salat 2 rakaat fasolli, di mana aya urusan akhirat sholli fasolli, berarti melalui salat ruhani naik munajat jeung Gusti Allah, bibisikan jeung Gusti Allah, karasa jeung Gusti Allah, hingga aya petunjuk ti Gusti Allah. Urang boga kabingung salat, Masya Allah munajat jeung kuntilanak ayat begitu Allahu Akbar kabayang, waduh lalakon kuntilanak. Urang ku sabab naon? Can dibersihan. Iyalah perjalanan ngaranna ngabersihan, perjalanan bersihan. Atuh urang mun nyaritakeun ngabersihan moal kaluar ti 3, hiji mujahadah, nomor kedua riyadhah, katilu datanglah musyahadah. Mual datang ke musyahadah lamun teu mujahadah, mual bisa riyadhah lamun teu mujahadah. Artina mujahadah merangan nafsu, artina riyadhah ngajar nafsu. Kunaon si ai dahar hayang nu ngeunah bae nafsu, ajar geura kunaon si urang hayang hees bae boro-boro tipe tingker ngaji ge hayang hees bae tembak geura ge perangan ge tembak tah mujahadah merangan nafsu, ngajar nafsu. Ulah dieuwekeun nafsu perangan kena lunak. Paneta teh ngan ngomong doang, coba lakukeun ku urang. Hiji ulah dahar di mana can lapar, ketika dahar ulah sebe-sebe mujahadah ngaranna penting urang tunduh bae perangan ku urang cik benta di ka Allah keun cukup bae urang bari maca sholawat bari diuk perjalanan. Ketika kaganggu lantaran loba babaturan nu ngajakan ngobrol, atuh moal datang ka Gusti Allah, urang singkiran ieu babaturan urang uzlah ngaran perjalanan. Hirup ku hariman teu ancul-anculan neangan dunia, urang qanaahkeun we atuh ayeuna mah supaya terjadi zuhud. Urang qanaahkeun hirup saaya-aya naon wae we heula urang gunakeun ge jang kakuatan ibadah, ujung-ujungna bakal jadi zuhud. Moal zuhud lamun teu diqonaahan heula ku urang riyadhah ngaranna. Mulai perjalanan bisa sabulan jago ulah wali-walian. Ieu mah asal nyekol tasbih budaya tasbih make udang-udang mah Toriqo giliran meminta duit ke murid Toriqo aya berang dari SMS Toriqo itu mah aya Toriqo jadi nyasar kieu bebenangan lain Allah jarang da ieu tah teu puguh nu nuduhkeunana malah macak guruna mun si aya mah rangda nu hiji deuk jang mama atuh ieu mama bloon ieu mama geus mah murid ngaco mama ngaco deui ngaco kabeh teu sok geura perjalanan anak syariat ngan dimantepkeun supaya timbul rasa nu tadina urang Allahu Akbar teh sakadar makna lugot utawi Allah iku Kang Maha Agung teh mah dilugotan encan asup kana jantung. Ketika urang maca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah anu Maha Rahman Maha Rahim atuh mah ngalugotan. Alhamdulillahirabbil alamin utai sakabeh puji ku tentu kada alam kabeh pangeran kang maganang kabeh Ar-Rahmanir Rahim kang Maha Rahman tur kang Maha Rahim Maliki Yaumiddin kang mangeran dalam dunia kiamat. Iya kana budu ing iya Tuhan ibadah ingsun sadaya wa iya kana nasta'in lan ing iya Tuhan jaluk pengawas tong ngalugotan santri bisa sageus lugotan bisa baca bari salat ngalugotan asal aya makmum bisa dilugotan ku makmum ditukang je teu ngalugot maka situ aya nu mana karasa ieu maca Quran kalam Allah teu sembarangan jelema dibere kuat maca Fatihah berikut nangtungna
ayalah pitulung Allah geus lain urang tah teu aku tah melalui pitulung Allah Allah nangtungkeun kaula mere nyidakepkeun mere bisa maca seakan nu maca lain urang tapi gerakan-gerakan ruhani nu menang Allah ngagerakeunana lain dihayal tapi karasa jah hakikat bama urang kajen kukumah genang Allah ngan urang mah kakarak carita sungut encan make hate berangkatlah ke Allah Allahu Akbar ngeunah kau teka deuleu Allah nak kahijab naon nu ngahijab mata dedeleuanana tadi dek ngaji neuleu bujur gede ngagitek-gitek make baju namanya ketat jasa dihareup apemna bebeulahna kadeuleu atuh beuki jero bae atuh Allahu Akbar teh ai sungut mah Allah nu maha agung kunaon mata hate neuleu ka beubelah nu tadi anda teu beres mata orang jadi hijab ketika dedeleuan nu sejen mata ieu ku urang kudu diriadhoha mujahadah ngadenge suara-suara keur beuting mantes muludan ceramahna ustazah beuh urang dideuleu make maca syiran-syiran suarana bagus gitekna luar biasa muludan ti ditu nama tapi pan kadenge suarana jeung gitekna urang begitu salat subuh Allahu Akbar Allah nu maha agung cak sungut tapi hate kararasakeun deuleu gitekna jeung suara ustazah nu keur peuting muludan apa naon sih eta tuh kan oh hijab berarti teh geus ruhani teh bisa neuleu ka Gusti Allah teh hijab mata hijab ceuli hijab irung hijab sungut hijab sababaraha dimensi hijabna teu karasa torikoh tandang jangan bersihan eta sok dira bersihan ku cara bertorikoh etalah ngabersihan batin mulai setik engke dibere ku Gusti Allah rarasaan lain deui kok rarasaan lain deui kunaon beda ya aing rarasaan beda kumaha aambean rada aya bau menyan ye lain deui aing barang norekat bau menyan ye orenganan tadi keur beurang anu pae yang pocong urang lamun nyaritakeun di meja mah bari ngaji kieu aju urang biasa bae laksanakeun mulai ngalaksanakeun urang deka Allah aing loba manusia ngaganggu uzlah aing leletikan di kamar sorangan boga kamar khusus ketika teu boga kamar urang aing memaning di masjid sorangan atau di musola sorangan be atau di luhur para sorangan be cak Muhammadiyah nanaonan emang Allah aya di luhur para tuh kan teu ngarti kan nya teu ngarti deka Allah salat emang Allah di luhur para deka Allah salat emang Allah di gunung Allah mah di mana-mana aya cekel ku urang sungutna soekeun sia aing mah uzlah teh deka Allah lantaran loba gangguan menghindar tina gangguan deka Allah fokus jadi imam aya anak jeung pamajikan kadang-kadang urang salatnya napan ngalendotan urang tungtungna mah pan ajuna mah lain tahajud asyhadu alla ilaha illallah nu ngacung ieu pan nu handap nu ngacung ieu pan bahaya ai bahayana mah teu naon atuh anakan dewe engke ka ditu ajuna mah lain tasbih nu diguling-guling tuh sama justru dari bae tasbih eta nu hiji nu dua boh tama tasbih otomatis aduh dek usul kumaha lain usul ilallah atau usul eta
mulai wari orang menyendiri hirup teh menyendiri tengah aja boga maksud ke Allah kan aya jelema menyendiri sieun ka hansip aya jelema menyendiri sieun ka anu sok nagihan kreditan teh naon garang-garangna naon garah tuh ya pasti sieun sia ka eta kan nu matak sia nyebut ge aing nyaho sebenarnya mah sia ka kolektor ukur di atas ya kesieun kayaknya awan besi aya aduh Batak datang nah menyendiri sieun ka hansip menyendiri sieun ka polisi menyendiri sieun ka kolektor menyendiri besi anu kolot menyendiri macem-macem siapa babaturan eta kan motif urang kos gitu iya mah menyendiri ke Allah oh jadi aya nu menyendiri motifnya beda-beda ya mendek ke Allah mung kaganggu disederhanakeun ku urang ku ari urusan makhluk dunia diajar nafsuna ku urang setik asal urang arah kadinya Allah selalu mere bae urang keung hayang ngaji nahu bisa bae maca urang keung hayang ngaji bilaga bisa bae nyaho bae ka muqtadal hal keung urang teh ngaji fikih fatul muin wudu salat marapi kekeungan urang keung hayang belajar politik atuh engke jadi PAC bae mah bisa ayo gara-gara urang keung ieu teh jadi PNS sekali gagal dua kali gagal 3 kali mah bisa bae sok gara-gara kakeungan urang keung hayang ka Allah didelekeun ieu ku Allah datang ka mana sia mujahadah datang ka mana sia riyadhna ternyata orang bebeneran dibere kalau ner orang nama diukene ku ari datang kan ner perjalanan nama datangkan ner gitu emang kumaha ketika orang menyendiri zikir ka Gusti Allah dibarengan ku tafakur ku urang emang eueuh gangguan bakal jasa aya gangguan nafsu nu aya di awak urang diwujudkeun ku Gusti Allah mulai pocong lah mulai kuntilanak lah mulai genderuwo lah urang boro-boro neuleuh kos kitu kakara kaya suara doang korsek-korsek urang geus sorangan la ilaha illallah sorangan dia urang sorangan la ilaha korsek-korsek rada leutik suara la ilaha illallah la ilaha illallah korsek-korsek la ilaha illallah la ilaha illallah korsek-korsek sadaqallah norekat pan geus jadi nama la khaufun alaihim walahum ieu anu kakaraku korosekan doang geus sieun urang geus sana beusi ngabentuk ngawujud di hareup sanu nyaho deres mun haju teu muka mun muka pocong tuh kaju muka lu nutup deui barang urang geus santai sial parenganan ucing ku budak santri beheungna di talian make ngantong keresek atunya na lulumpangan kosek coba pajar jurig bae kan ku urang nah teu lulus mesti aya bae ngaran-ngaran nyorangan ka Allah contoh urang sorangan bae di jam 12 jam 1 jam 2 nonton main bola di TV eueuh sieun sebab setan teu ngawujud jacak setan teu perlu digoda tah mah geus kagoda malah aing nu kagoda kunyana sial cak setan aing kagoda kunyana aing mah sieun nya nu henteu aduh gedean nyana jurigna setan geus teu sieun sok gerak jam 11 bae urang wudu urang masjid sorangan jago datang ka teu sieun bae pembawaanna lain deui padahal jam 11 main bola mah di imah sorangan bae nonton main bola teu sieun datang ka jam 3 malah ngomong ja aing keur puting sorangan bae una naon pasti una naon emang nyana jurigna tapi coba urang di masjid sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah kotek bugu jandela ku angin kotek wah tadi nyalateun di dieu
kunaon teu ka Allah mah kos kitu nafsu urang embungin dibawa ibadah ngabentuk lah mimiti rasa sieun nafsu ngaranna sebab awak urang embung rusak nafsu teh nafsu embung rusak awak teh nafsu ngaranna lapar hayang dar nafsu ngaranna embung perang besi pae nafsu ngaranna nah nafsu eta lah diwujudkeun ku Gusti Allah melalui suara-suara urang keur tenang-tenang zikir di masjid atau di makam aya suara Habib Habib apa lu Habib apa lu Habib kok terus-terusan gua pulang ya pulangnya eta jangan sakumaha mulai aya kebenaran orang cicing di makam atau di masjidna 2 tingkat ucang-ucangnya nah sukuna ka handap ka urang ka dieu ih naon eta caknya na aku jin ngapain lu di situ sengaja nemenin lu gua nggak mau ditemenin sama lu tapi tetep gua mau nemenin aja pulang terjadi betul perjalanan ngaranna perjalanan mah kos kitu makaning bertoriko makan kudu loba ka makam kudu loba ziarah penting berang noriko mah kudu di mana bae nglobakeun ziarah sebab naon ruhani urang supaya lunak supaya leles sebab urang lamun cicing di mall bae karasakan urang karasa teuas urang cicing di kantor bae teuas kurang cicing ulah-ulah di kantor BPN di balai desa betul asate cicing bae di masjid lain deui kan sebab naon ieu teh geus lain deui posisina urang cicing di lapangan main bola lain deui tapi urang cicing kuari ayeuna di lapangan masjid di hareup lain deui beda motivasina beda maksudna beda perasaan cicing urang di mall kos kitu bae cicing urang di mushola beda tujuan urang nage ke masjid beda-beda dekat mall manu ke masjid manu dan lain sebagainya nah kuari mah kuat urang mulai dia juri geus sadaekna sia mulai geus dibere tah jurig-jurig suara-suara dan lain sebagainya ayo sia eueuh nu paeh ku kuntilanak paling ge pingsan doang aing ge hampir pingsan tapi dibere teger sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia ciptaan Allah aing ciptaan Allah aing mendeka Allah sia mah juri setan mulai urang teger geset segala rupa teger nya lagi aing geus teger teuing mah ka urang ngagodana babaturanna ge di ka mana sia nek ngagoda itu tuh dah teu bisa digoda nya mah aing geus terus-terusan ngagoda teu bisa coba ku aing nya geus sia panas neukep jana mah barang datang bener panas ya kan bebejannya lagi perkumpulan para syaitonir rajim ieu teu bisa digoda ya panas aing geus ngagoda rupaan teu bisa teh teger jasa urang bebeja ka pimpinan urang yuk ayo bebejannya ka MPR MPR nya ke DPR MPR sarua bebeja coba aing coba turun di pusat langsung ke handap coba orang tonton anak buahna nonton begitu nonton tetep aja la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus jana ngagoda sadat ngelai nya bener oge hebat ya sakalina datang ke Imam Syafi'i dicolok pan ke Imam Syafi'i yes curi cia buta setan Imam Syafi'i mah bisa nyolok setan urang mah kakalak nyolok mah eta bae iya karim mulai dinya teger jasa tidinya lah geus tisieun ka makhluk halus geus tisieun ka sasa geus tisieun ka jelema tisieun ka hewan nu mantap urang tisieun ka hewan aku urang dihormati ketika urang noriko aya sireum dihormati ku urang aing makhluk Allah sia makhluk Allah sarua sireum ulah pada ngaganggu geus bae sia-sia aing nyana dihormati nyahoeun ngarayap ke orang baik-baik dek ngarayap mas tapi saya ulah ngaganggu baik aing moal deuk
nyaganya ya asma Allahan di awak urang reungit dan lain sebagainya mulai nafsu dirupakeun orai di masjid aya orai kan aneh jalan mana orai gede baheula aya keur Jumaah ya mah keur Jumaah ya keur Jumaah aya orai ka almarhum Abah kadeuleu ku salah saurang kaget makanya mulai setar salat Jumaah orai hidung ngabelit di dieu ka almarhum nya molotot bae kieu ye tapi eueuh sorangan geus Jumaah bebeja ka kula neuleuh orai cenah di Abah di mana dia anu geus lebih orai geus diwujudkeun orai nafsu terus indit nah engke kan ngawujud ka urang orai set ima orai jajaden wa ima orai nyan nah iya orai kajajaden onam begitu orai nyan set orai nyan ge moal daekeun kajian kuku magi orai teh datang ka urang ayo sia makhluk aing ngamal sesama makhluk Allah jangan saling mendahului sama dengan sesama bis kota geus orai ge kadang bisa ngomong urang jeung orai muka lama lamun urang geus luhur tapi aya jelema itu naon ngaranna ziarah di Bagdad teh nu kula didongengkeun bareng-bareng ziarah ka wali Wali Abdul Razak lain wali ieu tong kebenaran akur sok ajun neuleuh bae wah akur barang salat maghrib babacaanana teu pase Fatihahna cangcaya lah berarti bohong lain wali mah ye ja babacana ge salah wali mah teu anu salah babacaana baliknya na ba'da isya begitu balik di Sungai Efrat Tigris Bagdad nah aya mau salama wah nyala lulumpatan bubat balik deui ka ditu ka wali non mau Masya Allah di mana tuh di tugas di sisi Sungai Tigris dek balik bae ku ari atar ngendong dek balik ayo jeung gula ayo mana mau tuh sampeurkeun ku nyana aing geus sabaraha kali mapatahan sia ulah sok ngaganggu ka tamu-tamu aing ngadenge muhun awas ya sekali-sekali deui ngaganggu ka tamu aing awas ya ku aing beliau muhun mangga sok berat henteu kula dek balik deui cek yen naga ditu cenah dek balik henteu kula dek ngaji cek yen pan cenah jak sia moal ngaji dek balik ente kula nek ngaji bae bisa tunduk ieu maung kunaon gara-gara na waladolin Aisyah mengurusan waladolin dodna supaya gede cak ahli qiraat doang teh diurusan makna waladolin aing mah dod tepati diurusan ngan hate diurusan ku ayana ngurusan hate maka maung sieun ka aing Aisyah mah ngurusana qiraat doang maung wanieun ka sia keur balik ka ditu ente kula dek mondok bae jak nyana di dieu mau bekal teu tuh kan mau dicarekan geus sabaraha kali aing tuh aya Haji Pudali mah lain-lain gitu geus sabaraha kali aing nitip mun aya pejabat datangkeun nu sugih datangkeun komo Haji Pendi mah aya tamu-tamu bangsa nu keren geugerakeun bangsa nu susah iditkeun aing geus sabaraha kali ka sia centeng poloon sia teu mah kos kitu teu mah ka tamu itu mah wali tuh mau aing geus sabaraha kali besi aya tamu aing ulah diganggu kageteun nya abdi mah deuk ngaji bae kajian kumaha ge ngurusan batin ketika batin geus ka Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun orai maung singa atuh buyut Mansur ge pan maung teu taat ka buyut Mansur singa ada sia ku aing saya geus ditulungan maung di Sumatera di Lampung lamun aya anak incu aing anu nyahoeun ka aing hadiah ka aing diganggu ku sia awas ya ku aing mangga cak maung teh moal abdi mah mantak urang ka Lampung ye aya maung langsung we geus urang boyot Mansur maung indit
moal daekeun dijamin ku kumaha ge ya abdi insuna moal sekali deui Mansur cak mau Mansur mana sih Mansur S dileg-leg itu sih Mansur buyut pakai buyut endal Mansur S atau tama Salome ka dituna waduh satu lubang rame-rame teu beres sama kos gitu iya tuh lain bahlul lain gitu mah aing mah bahlul sekian aja atuh aing mah meureunnan meureun narakanya atuh emang kunaon tuan raja nu mantap boga kayakinan neraka duit rakyat ku aing dileg-leg kabeh ieu mah raja lain nu kuari mah tuh lain raja bae RT ge kitu sial teh bahlul Masya Allah Karim omonganana nyelekit kana hati tapi bener bahlul wali Allah edanan nu kuari mah nu edan wawalian dah ieu bege KTP na kaha ieu kaha nya tukang karung kaha boon da si budak pajar kiai haji horenganan karung hejo akhirnya nuka nasehatan teh lain bae raja ternyata penggawana mun kiwari mah menteri-menterina jeung sekitarna bener oge nya ucapan bahlul kadeleuna mah kuburan jero nama meureun istana ahli Allah mah tapi ai ieu pamarentah nu lain ahli Allah ai ieu jawara nu lain ahli Allah ai ieu pedagang nu lain ahli Allah komo bangsa kufar musyrikin munafikin mah geus lain teh mah boro-boro surga teh jahanam geus aya di jero kuburan bener oge ieu ulah kafir ulah munafik ulah musyrik urang sebagai mukmin tapi mukmin asin beureunanan urang di jero kuburan siksa cik bahlul ai karasa mah ku sia benernya si bahlul ya ai jelema mah edah tapi horenganan hebat geus kuari geus kana kesehatan aing di kuburan di kumaha ge balik deui ka istana ka ditu deuleun ku sia istana bakal nyalametkeun tah moal deuleun ku sia tah perumahan imah sakitu agrengna bakal nyalametkeun tah moal deuleun teh ku sia gedung-gedung nu menjulang bakal nyalametkeun tah moal urang liwat ke Jakarta tuh hotel Masya Allah puluhan tingkat urang mah lamun urang lewat ke Jakarta neuleuh hotel eta teh saha nu ngeusianana kula masuk bau kipireun kitu ja ya sieun mah datang ka kiamat ge moal atuh moal teu nyahoeun kartuna ge teu nyahoeun meuli da sabaraha duit jajana mah aya ka Jogja beta asup ka hotel lain hotel teh mah kos kitu mah anu Masya Allah Karim ini bahlul muhara bahlul terus datang ke istana teh guys wari istirahat lah istirahat di bahlul balik ke imah nya nama cumplang campling kadang-kadang di bahlul asup ke gunung di gunung aya guha asup ke jero ditarungguan ku jelema loba di luarin guha teh nungguan bahlul ai keluar teh tiliang kos lain jelema percis penghuni gunung hewan-hewan sebab lawan beungeut geus teu kadeuleus siga beungeut jelema pakaian cumplang campling keluar tiliang gunung nah mau dipandang lain jelema padahal wali Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah loba di Mekah caritana ke Mekah jeung abah sabaraha kali 2 kali bareng ngobrol di hareupeun masjid tas umroh baheula mah ja naon karana pasar seng teh di dinya tas umroh teh urang dariuk bae-bae nyahi ngomong kieu ieu nu karasep can puguh ahli Allah sia kakula cek almarhum abah tuh nu harideng ulang Afrika tuh nu harideng urang takroni urang Ethiopia tah lobana mah wali nu harideng kos kitu nu urang ijid mantap ieu kan dipake ka ijid ku jelema bawa wali ya iya itu jelema teu resep dengan nyana ieu ieu wali ka jeung kumaha ge walingi mah Masya Allah tah bahlul deh kos kitu
keluar ti liang ge bahlul ditarungguan ku jelema loba. Masya Allah tidinya sholat Allahu Akbar di jam 8 sholat euleun zuhur cek jelema urang kumaha ngobrol aja si bahlul zuhur langsung tas zuhur menghadap kabeh ketungguan cek sholat di Allahu Akbar eureun asar si bahlul kumaha ya bentas asar lagi hangkeut datang ke jam 5 karak sholat mantan sholat wiridan baca Quran eureun maghrib ditoel deui ke bahlul keheula sakedeung cekna Allahu Akbar sholat awabin 20 rakaat datang ka isya cek anu datang kadinya isi urang nonton sholat nonton sholat matas isa juga pada ngobrol deh kecara kula boga wiridan heula talar pan nama Quran isi malamnya kunil kan pohoan ya 5 juta ya lamnya kunil ayo lamnya kunil aing wani mere duit ya kudu percayaan panghese-hesena cek kula lamnya kunil pohoan bae innalladzina deui atuh kamari diturunkan jadi imam Jumat sabihis poho ngaku sia datang aku hari tidak jadi imam deh ya ini ngegeter bahlul matal Al-Quran hafizul Quran bahkan Bukhari katalah Muslim katalah kula papanggih kula ya waktu ke Mekah harita nu heran lain lobana jelema karasep jeung garorengna lain hiji be di Masjidil Haram aya nu buta tapi maca Bukhari teu daek poho datang ka ayeuna an golan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke disurahkeun berangkat teh an golan Nabi ya Allah cak kula eta nu buta tarar Bukhari urang mah ieu nu cekas mata boro-boro Bukhari lam yakunil masyaallah kuliah kadang-kadang wala ana mah wala antum ana pamangi kula di Mekah saumur hirup encan pernah manggih deui ditongton dideulekeun didengekeun ku kula jeung almarhum Abah masyaallah cek Abah nu buta talar Bukhari masyaallah kari mantak hayang ziarah ke Imam Bukhari kungsi ka makam Imam Bukhari ke Uzbekistan ziarah kali itu dihormat ke orang Uzbekistan sebab penemuan yang menemukan makom Imam Bukhari adalah Bung Karno ziarah kali itu orang lila kula mah di jero teh sebab aya opat tegedep bus setiap bus asup kaleutik tempat da keluar kula nu mingpin di jadi lila kula mah di jero teh sieu mah hampir teu asup kemenangan pajar lain orang Indonesia begitu arasup yang ini jangan cengnya emang kenapa ini orang takroni yang ini lamun kukulat tadi betot bah Indonesia hadza sawa-sawa Indonesia cekulat tuh sarwa oh Indonesia lah hadza wajah takroni juga aita di Uzbekistan mah masyaallah awet tegareli gelis irung mancung rata-rata bulu mantak bareng bulu matana berhenti rata-rata senyumna masya Allah kulitna putih lain beureum lain hidung lain iya karim urang Uzbekistan pohara garelisna ieu si ieu embung balik barang deuk bakal odek di mejana emang udah bogoh jasa atuh lain sia nu bogoh itulah bogoh teu ulah mikiran sia bogoh ka itu nah nya atuh balik sia mantong tapi geulis ge teresep kumaha teresepna teu mikih barodo sementara ieu mah setelah dijajah ku komunis halal hancur ngadegeun carita anana ceuri kula di ditu kunaon eta hese di ditu mah teu ngisang geulis tapi teu ngisang meper itu cai loba tapi teu digunakeun karena encan di meper make batu make tisu jadi tas ngising teh meper set
iya ge ngilu atuh ngilu cara urang di itu jauh WC na gewe na caian di mana bae atuh sarua ngilu nuturan urang di itu iki cenah nuturkeun urang di WC di kantongan nah ieu keur carita Imam Bukhari masyaallah batur seperti eta. Nah Bahlul hafizul Quran Gusti Allah batur mah ku embung-embungna di kiai-kiai ku embung-embungna dijadikeun jelema di negara edan Bahlul cek raja coba saya ngomong deh nasihatna deh supaya aing kahibur Gus ya kieu tuan raja ieu dunia fana artina fana rusak bener tapi lupang rusak nama hati manusia nu ngudag-ngudag ngeresep lebih rusak di batang dunia fana hancur rusak intikal poe ieu di leungeun urang isuk di leungeun batur isuk pagi teh di leungeun nu sejen rusak akhirna nu paling rusak hati jelema nu resep kana dunia bener oge sia Bahlul ngomong banyalah si edan bisa kos gitu ya kaedanan kula seperti eta aya deui akhirat nu bako akhirat anu langgeng tapi hate jelema anu resep ka akhirat leuwih bako batan sorga batan akhirat sorga yang akhirat bako tetap langgeng hartina walaupun didamel ku Gusti Allah makhluk eta teh tetapi jang nyadiakeun ahli-ahli Allah. Nah hate jelema nu resep ka sorga leuwih bako leuwih hebat leuwih agreng leuwih istimewa batan sorga tah kaharti ku aing Bahlul aing gitu mah cek nya ndeukeureun we jadi raja aing nurutan siapa edanan tuan raja ulah sambarangan lamun nurutan kula edan beneran sieun raja pikir bae jeung inget-inget bae ku tuan raja dunia fana rusak paling fana jeung paling rusak hate nu gudag-gudag dunia akhirat sorga bako yane tetep tetapi hate jelema nu gudag akhirat nu gudag sorga eta leuwih agung jeung leuwih tetep pikir ku tuan raja tenar bahasa Bahlul sanagara Baghdad saat eta Masya Allah ternyata diabadikeun diunggal kitab-kitab thariqah diunggal kitab-kitab tasawuf bahasa Bahlul bener bae jadilah kuari urang bisa ngaca dunia teh rusak nu leuwih rusak hate jelema tidak terkecuali apa pejabat apa petani apa pedagang apa kiai nu ngudag-gudag dunia leuwih rusak batan dunia ngudag dunia keagungan kemuliaan jabatan materi leuwih rusak kejadianan aja lemah hayang jadi gubernur apapun yang terjadi leuwih rusak hayang jadi presiden apapun yang terjadi leuwih rusak hayang jadi RT bae kuari mah acak-acakan leuwih rusak tetapi lamun jelema resep ke sorga teh bako sorga teh tetep hate anu resep kada sorga caki Bahlul leuwih agung leuwih mulia leuwih istimewa batan sorgana geus hayangeun di dunia mah ihi edanan sote jero hatena hayang akhirat jero hatena hayang sorga lamun urang geus hatena hayang ka sorga pasti mendekat ka Gusti Allah mimiti jadi alim naik berarti ka belah ditu nama tina alim teh ka dituna teh jadi sholih tina sholih naik ka belah dituna jadi wali lamun geus jadi wali Allah bakal mere karomah cak Ki Bahlul sia ulah sok ngomong bae coba tembongkeun karomah sia bangunna ieu lain jelema edan sia tanyakeun ka batur edan ngan aing mah lain edan dunia edan Allah nu kadeuleunan naon ku aing ngan Allah bae ngan sia mah moal karti coba Bahlul tembongkeun coba ku sia naon coba kaistimewaan sia engke bae lamun perang engke bae lamun perang kula milu
kebenaran rencanana saat eta sabulan deui bakal perang ngalawan kafir. Akhirnya terjadilah peperangan mukmin jeung kafir. Ilu Bahlul hei perang di medan laga pohara, kafir mana anu henteu kena pedangnya na, tapi satu ketika kudana kena panah set golepak paeh cekel ku Bahlul paeh sia kuda aing bakal paeh geus beresan perang. Sedangkan di medan laga kaimah jauh kira-kira bangsa sekitar mun kuari mah 100 kilo kan kudu naik kuda naik onta himar ieu paeh kudana. Bahlul ieu urang lalakon balik teh ka ditu teh 100 kilo sia deuk naik naon naik kuda kuda sia mana eta paeh mah di hudang endek ditumpakanana aja kuda paeh kumata sia paeh kumata ieu hirup tapanana lain hiji ulah loba omong langsung barali kabeh siap-siap panglima geus ngumumkeun segera kita pulang dengan kendaraan yang kita miliki yang kendaraannya mati maka ikut dengan kendaraan-kendaraan yang ada. Bahlul neuk milu ka mana moal milu ka mana ini sia balik kumaha naik kuda dasar Bahlul sia edan teh dipaksakeun sia mah sia teh aing nu edan sia teh aing nu edan je aing nyebut ku raja disebut edan padahal mah edanan nyana raja ka aing nyebut sia Bahlul edan caka teh aing mah edanan raja itu aing mah jelema bener cinta Allah raja cinta dunia edan betul geus loba omong cek raja teh balik ayo akhirna didelegeun ke Bahlul usap kuda udah sia hamba Allah aing hamba Allah paeh teh ku Allah hirup sakedeung atuh sia hirup hudang kuda geus we tumpakan sia balikeun mah nya kabeh ulah teu kaget Bahlul bisa hirupan kuda atuh ai kitu mah engke emak urang bapak urang lamun paeh maningan kaki Bahlul ditiup kunyan harirup deui hebat Bahlul bahasa bae udah perhatikeun ku kabehan si Bahlul balaguanana cenah kuda bisa hirup deui heran ai mah kaki biasa bae 100 km datang ka ieu mah papa ku anakna bah salamet alhamdulillah ya cekel ye les kuda ye aju bawa ke itu kaleuweung emang kunaon kitu kubur aya abah sok nganaonan kubur daripada paeh di dieu ge bau bangke gegeran ieu mah ngan sakadar injeuman da Allah injeuman naon pan ieu mah kuda abah injeuman hirupna teu kaharti cak anakna ye ieu mah lain kuda abah kuda Allah kamari dibeli jadi nu abah ngan hirupna abah nginjem deui ka Allah beuh bisa nginjem hirup Bahlul Masya Allah bahawa ku anakna kaleuweung nu kira-kira teu baueun barang kira-kira cak anakna di dieu ye kuburan mah ye geus moal kaambe ku masyarakat gelepek paeh kuda cak anakna je bener ieu mah paeh kuda aju kaparangi ku ahli-ahli anu perang teh tadi keurang sia ngubur kuda aduh aing heran ka Abah sia emang kuda paeh bisa ditumpahkan emang paeh ti ditu kene kudaon eta cek Bahlul pan sia hayang neuleuh kemonesan tah ahli Allah mah ahli Allah seperti eta aing lamun lain nganasehatan ka sia nganasehatan ka raja moal aing geus kitu kan kulantaran aing geus kaadong titah nganasehatan raja tah engke di akhirat hayang naon di dunia bae di dunia geus kitu di dunia bae geus hayang naon bae bisa komo di akhirat tuh ulah ki Bahlul tambah di Baghdad zaman beladieun Tuan Abdul Qadir ai eta nu kukula sok didongengkeun di pangajian Mama Satibi jeung Mama Nahrawi jeung Mama Sujai masantren tuh ka Cilimus
Cimus teh Mama Sobari disebut nate ya eta teh Ciwedus Cilimus teh murid Mama Khalil berangkatkan di dia tiluan teh 3 sekawan Mama Satibi Mama Nahrawi Mama Sujai berangkat lempang pan baheula mah tengah-tengah leuweung ka dieu tu jauh peting kira-kira jam 11 aya warung leutik mah hiji didinya mampir korenganan mampir didinya pamajikan nu boga warung pae maot keur ceurik we cik ieu kunaon Pak pamajikan ninggal cek atuh ninggal boleh ceurikan nya mal hirup deui lain kitu cek teh atuh aya teh cerik-cerik acan mah beusi jore bae kabejana yes macem-macem geus ieu mah santri kan cek tukang warung cemuhun anak naya deh saya nggak ada wudu orang maca yasin kan ya tiluan we Mama Satibi Gentur Mama Nahrawi Kresek Mama Sujai Tasikmalaya langsung ya maca yasin beres maca yasin dan tilu balik lalagaan woi ieu lamun ditepakeun sok hirup beras cek badak main letik-letik kiai Mama Gentur Mama Kresek yang Mama Sujai ditepak naonna tepak ieu coba aku sih tepak ditepak kan ku Mama Satibi plek 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 ieu embun-bunana plek 3 kali hudang atuh si aki-aki je bisa hudang deui atuh hirup deui cenah biasa we kitu hudang deui je tapi ku cek Mama Kresek tapi lamun ditepakeun sok paeh deui coba 1 kali 2 kali 3 kali gua lepak deh tuh pake lalagaan Mas santren kene geus jara di wali lu mantap teureun-eureun uzara ka Gentur teureun-eureun uzara ka Mama Kresek teureun-eureun uzara lamun lain incuna jara di Muhammadiyah mah disertop harita ku incuna Mama Sujai mah kula jarah kadinya dipertanyakan harita tahun 80 hiji tahun 82 teu meunang kitab bapana teh diasup-asupkeun ka kolong ditindihan jara di Muhammadiyah ka karak ayeuna we eta kula zarah deui tahun kitu 98 zarah deui ka dieu ti Banjar geus diterima salah sahiji incuna nu geus pasantren ngalang buana nyieun pasantren ahli sunnah wal jamaah dongengnyana alhamdulillah can ayeuna kula di perangan Muhammadiyah zarah boingeun makam nangis bagus Mama Sujai lain letik-letik jelema anak nama jara di Muhammadiyah atuh sah ai kitu mah mamana luhung anakna boga yayasan can sabaraha tah mah can sabaraha batur mah jadi Muhammadiyah jadi Wahabi jadi Persib Masya Allah Karim nah ieu keur carita ahli Allah Bahlul urang nyaritakeun Bahlul ingat ke mama anu area di urang Masya Allah ulang lamun Ki Muhyiddin ilmuna dina impianana kan hebat abah kula sok ngadengengkeun harita teh cenah Mas Santen ngan biasa bae kabelah dieuna ngimpi dina impian teh kapanggih lah jeung hiji kiai wali Allah akhirnya dibere cai jadi pinter Ki Muhyiddin berarti adina Kiai didina Madin apa lanjut kakaknya tuh babak kula mapan di ditu di kosami Mas Santen nah kabelah dieuna ngaji Samarkondi abah teh di Ki Muhyiddin teh kapan keluar Mama Satibi atuh mantekna luar biasa beuh Samarkondina luar biasa santri kula ge cepagahan mantek mantek kore martil di bawa bae jeung ragajina malah mah mada begitu ngaji pandit takrir baru takrir Ki Muhyiddin almarhum almaghfurlah mun takrir teh lain di deuleu takriranana langsung abah kula ge langsung kula ngaji Samarkondi ngaji Sulam langsung tara deuleu takriran wari mah masantren ka Wardoy masantren ka Ciberem takriran sabeca teu muat atuh magahan teh takriran nu masalah sih ngan ieu carita otak we leungit mah leungit takriranna mal magahan ngaji kunaon ieu prebe takriran leungit teu magahan ngaji Ki Muhyiddin abah jago jasa kula inget ngaji di almarhum abah mantek teh qaul wal qaul teh komo cenah Ki Muhyiddin mah emang kumaha
satu ketika ngaji Samarkondi poho meureun leng masya Allah encan anggeus wallahu a'lam bishawab geus eureun iting salat meureun Ki Muhyiddin almarhum ngimpi kumaha ngimpina di langit bulan caang 14 tanggal 14 turun ke handap set nyanana dina impian sare dina impianana nyana nu ngimpi tapi di jora impianana nyana sare turun ta bulan datanglah ka dieu plek hudang barang hudang aya sapu tangan di luhur nang saha eta sapu tangan dibuka masya Allah isi sanu mah sapu tangan geus teu pikiran kana ilmu memikiran teh isa impian kok bisa nyata turun bulan ka dieu ternyata aya sapu tangan geus we teu boga pikiran kumaha kunaon eta sapu tangan teh dia sukeun ka dieu maca kitab nu kamari dek diaji teh Samarkondi poho dikitukeun tah si sapu tangan ka dieu keun dibirikeun bae asal maca kitab hese sapu tangan dikadiekeun jadi bisa asal maca kitab nu hese sapu tangan dikadiekeun bisa eueuh nu teu bisa eta almarhum almaghfur Ki Muhyiddin tah teangan sapu tanganna di mana maksudnya lamun iya misalnya maca kitab ya nya mah hese kabeh pan atuh meureun sapu tangan ya taluk aing ka sia ya itu mah nu hese teh hiji dua ieu mah kabeh mong cek sapu tangan itu sapu tangan masyaallah abah dongeng ahli Allah teu sambarangan komo urang nyaritakeun Abu Yat Cidahu masyaallah kula bae ge ngaji ka dinya di benak hate teh di benak aya nu ditanyakeun masalahna aya hiji kiai ngaharamkeun make cincin haju kula nyaho ala kadar dina Bukhari jah sunnah nyaho dina fikih teh jah sunnah cara makena gelas santri mah tugas jelas tapi ieu akhirna neuk nanyakeun ka Buya ngaji malam Salasa harita teh masya Allah eta Abuya ngaji malam Salasa eta ieu cinggir datang ka dia make cincin kabeh di dia ka dia pakai cincin meureun suku mun kadeuleu mah dicincinan kunyana nyurah kikieuan bae nyurah kakula deui teu geus kaing ieu guru Buya kain geus nyurahkeun teh pan Buya mah kitu nu dibaca mah ieu surah mah lain kan Buya mah kitu geus kajawab geus berarti henteu teu haram aya ka jempol-jempol make cincin eta ahli Allah mah geus katebakeun gimana cerita lain keur agul cerita katebak nebak ku Buya kula lamun berangkat kan di dieu teh jam 11 kadang jam 10 daripada ngalamun sok maca Yasin keur katalar keneh kuring teu maca Waqiah bagi kolot jadi beuge poho lamnya kunil teu kasalah si ieu tabarok gitu lah osok kos kitu tah kunaon tah barang datang ka disurah ku Buya bener di mobil majeknya daripada ngadengekeun lagu daripada ngobrol teu paruh atuh mending maca Yasin tabarok Waqiah jata mah aing berarti kan nyahoeun mantap kula sok nebak ka si tah lain deui budak hayang kawin bener bae atuh naon malancrit pan ieu na mancrit teu mancrit parfum na ge lain sembarangan set berarti ieu bar baleng dodolog ieu makan dodol tah ieu keur carita ahli Allah Bahlul mah eedanan ahli Allah teh kuari masya Allah karim ngangsong-ngangsongkeun diri lain goreng emang hese tipikal tipe wali Allah subhanahu wa ta'ala urang di dieu ngahaolan ahli Allah nu dicaritakeun ahli Allah ku urang abeh naon urang kasinaran ku ahli Allah subhanahu wa ta'ala dongeng politik capek dongeng ekonomi teu kebedag ku urang dongeng budaya moal aya anggeusna tapi dongeng wali Allah seputar ahli Allah nyelecep kana hate siga nu edan padahal teu siga nu salah padahal teu omonganana sakecap nyata omonganana tara diatur ahli Allah mah tapi jadi kenyataan terus sepanjang masa aya bae sepanjang aya waliullah moal wakat kiamat teu kudu dicaritakeun ku kula ucapan-ucapan Kang Cek Bahlul Cinpal urang kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Bahlul can anggeus ya Bahlul loba keneh masya Allah ieu kadang-kadang nurutan Bahlul
si Bahlul mah pandahar bae nama dahar bangun aja jelema dahar bae nah iya geus sarua nya nama aja jelema dahar bae atuh Bahlul beneran ieu mah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Bahlul dipanggil deui ku raja titah nasehatan ditanya Bahlul aya teh si loba jelema waktu maneh keluar tah ti guha henteu siga jelema aju salat bae